mata kuari orang tenang-tenang bae kajen lah moal kebel ieu. Moal kebel urang nikmati bae hirup mendingan bari ibadah sapeda bawa kempes sapeda butut motor butut heueuh masalah gedean hate tunggu si awak di akhirat. Batur naik mobil mewah ulah kabita si awak sanajan kabita ge sia maka kekuatan dengan sakikeuna engke bae di akhirat. ngahibur diri bae geus kitu bae urang capek naik sepeda eureun handapan tangkal kayu gede tapi ulah tanggal caringin nis jadinya awak tuh batur menu naik mobil nu niis di handapan tangkal pan sia mah tuh nikmati kanikmatan ti Allah beuh ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae besi aya buah neragag tenang hibur hate urang tapi lamun jelema ngaji basic na ieu pasantren kemudian ngaji terus diperdalam komo datang ke bener-bener makrifat ka Allah beuh dunia teh sampah eueuhna naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang ka teh salat acak bahkan nipu segala rupa bahkan ka ditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paet sup apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan itu ibadah ka Gusti Allah. Billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasa wa ma min ilahin illa wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Yakti teman-teman kufur sapa wong akeh kang pada ngucap ya ladina kabeh ngucap-ngucap ing lafaz innallaha salisu salasa ing satuhune Gusti Allah iku kang kaping telu salisu alihatin kang kaping telu pirang-pirang pangeran saking tetelu ahaduha tegese salah sawijine salah sahwal akhirun ilan utawi kang weneh karona Isa wa umuhu iku kangjeng Nabi Isa lan emboke kangjeng Nabi Isa wa hum firqatun minan nasara lan utawi ya alladzina qalu ta iku sagolongan kang tetep saking nasara wa maming ilahin lan arana utawi pangeran ai illa ilahu wahid angin iku pangeran kang suwiji wa ilam yantahu lan lamun ora narima tutug ya alladzina amma yaquluna saking barang kang ngucap ya alladzina kabeh minat taslisi saking ming telu akan pangeran Gusti Allah wa yuhidu lan nauhidkeun ya alladzina la yamassan akayati ngeunani temenan alladzina kafaru ing wong akeh kang pada kalupuri alladzina kabeh sabatuhu alal kufri tegese ngen ya alladzina ing atase kufur minhum saking alladzina azabun alim apa siksa kang lara mu'limun tegese mu'lamun tegese kang den lara akan huwa nar utawi ya azab iku neraka
afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Allah alam bimuradi anatah maka warat tarobat ya alladzina kabeh maring Allah dan jaluk pangampura ya alladzina kabeh ing Allah mimma qalu saking barang kang ngucap ya alladzina kabeh ing ma istifham taubihin utawi istifham iku istifham taubih ala utawi Allah ghafurun iku kang akeh ngahampurane liman taba kadung kang tobat ya man rahim muntur kang akeh welas bi kalawan mantaba. Mal masih ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Allahu alamu bimaradi orana utai kanjeng Nabi Isa kang putra nang Siti Maryam angin iku utusan kodokolas kang teman-teman uis kaliwat madat tegese uis kaliwat bingkobi saking sadurunge Al-Masih opo arusulu pirang-pirang utusan fawayam di masa mislahu maka utawi Al-Masih iku bakal ngaliwat ya Al-Masih mislahum ing umpamane ya Rasul alaysa lan oranana ya Al-Masih ikut bi ilahin tetap kalawan pangeran kama za'amu kaya oleh nyarang ka ya alladzina kabe wa illa lama madu wa illa nakulaysa bi ilahin lamma madu maka yakti oranana ngaliwat atawa mati ya Al-Masih wa ummuhulan utayim bokal masiku siddiqah wadon kang sangat bener mubalagotun yaiku ngabangetkeun fisidiki ing dalam benerek kana gangan ya karone ummulan almasiku yakulani mangan ya karone ummulan almasih apa ing papanganan kaguihi maka eliane karone ummulan almasih minal hayawanit saking sake hayawan kana kadzalik la yakunu ilaha lan utawi wong kang ana yaman iku kadzalika kaya mangkono yakulani ta'am iku aranana yaman iku pangeran litarkibihi karena kasusune man adha'fihi lan lemah yaziman wa may yamsa'u minhu minal baulal bait lan barang kang cukul yaman saking man saking uyuh lan ngising unzur ngali sira Muhammad mutajiban hale gawa kaifa nubayinu hale boh kaya apa martalakeun isun agum lahum kadue alladzina atau ahlul kitab al ayati ing sake ayat ala wahdaniyatina ing atas sifat tunggal isun agum summa zur gari-gari ningali sira Muhammad dana boh kaya apa kaifa yufakuna itu yusraf pun tegas dan pegoskan jala zaka bi'anil haqi saking hak ma'aki ambil burhan sumertane jumenenge dalil sumertane jumenenge dalil. Selanjutnya nyaritakeun tentang Nasrani setelah Yahudi dia nyaritakeun tentang ideologi Kristen anu geus ambalayah di Indonesia kuari Kristen lantaran memang aya kristenisasi. Artina dikondisikan ku orang-orang Kristen melalui politik, melalui ekonomi, budaya, hingga dengan cepat di Indonesia berkembang. Katingali cepat berkembang rumah sakit geus ngajegir rumah sakit Kristen. Sekolahan ti mimiti PAUD datang ke universitas nu Kristen. Kemudian gereja-gereja ti mimiti nu leutik datang ke gereja terbesar. Berarti kan perkembangan luar biasa.
Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Kaharepna anak incu urang sementara kiai nu lurus, ustad nu lurus, pemerintah nu lurus geus hampir sirna. Artina nu lurus nu dakwahna henteu melirik semata-mata materi hiji be ngadakwahkeun Al-Qur'anul teu pernah melihat sebelah mata terhadap materi terhadap dunia. Selama nu dideleuna duit bin duit baik kiai ustad komo pemerintah mah anggeus agama eueuhna naon. Iyalah akibat pemerintahan orang nu dilirik duit maka karasa karapuhan agama. Malah eueuh jang panyalindungan ku ari mah urang mun endeup ngaluhurkeun agama kasaha nyalindung. Melalui praktis eueuh sama sakali jang nyalindung. Mantak urang pabisa-bisa dakwahna ngagungkeun ngaluhurkeun agama Allah nu bener jasa pabisa-bisa ngalaksanakeunana lantaran hama-hamana virus-virusna nu luar biasa teu katahan. Kamari geus dijelaskeun nomor kahiji bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Kufur jelema nu ngaromong bahwa innallaha huwal masih ibnu maryam, Allah teh adalah al-masih Isa. Penyelewengan Injil teh kos kitu teh. Penyelewengan Injil nu pertama bahwa Allah teh Kanjeng Nabi Isa. Lamun didesak kurang bahwa Allah teh jalain Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa makan ayam mimitina dilahirkan ku Siti Maryam. Manya pangeran kajajaden. Ai baheula ieu nu nyeun dunya saha? Oh, caknya na nyurup pangeran teh Allah nyurup ka tubuh Kanjeng Nabi Isa. Berarti Kanjeng Nabi Isa kasurupan. Belum tak Kristen tah. Ya hiji tak penyelewengan Injil. Penyelewengan Bible Injil teh kos kitu teh. Penyelewengan kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Wallahu alam bimuradi. Cek orang-orang Kristen yakin nyata make lakon. Ceknya ulah ragu-ragu deui. Wahai kaum Kristen, kumaha ngomongna? Ya, saenyana Allah eta adalah salisu salasa. Katilu na tina tilu pangeran. Pangeran teh tilu. Hiji pangeran Bapa, dua pangeran Anak, tilu pangeran Ruhul Kudus, Trinitas. Tah pangeran teh tilu cak Kristen teh ulah ragu-ragu deui. Besi aya nu ngajakan bahwa pangeran hiji cacakan tilu ge riweuh. Komo hiji. Tilu ge ribut bae komo hiji cakna. Eta bloon. Bloon. Berarti samemeh Kangjeng Nabi diturunkeun ke alam dunia geus pacecok orang Kristen teh. 500 tahun zaman jahiliyah ngaranna. Ia memang Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia, justru umat Kristen teh cekcok besar-besaran. Tiap gereja, tiap negara, Yerusalem jeung Roma, Itali cekcok. Jeung kitu mana deui antara Yerusalem jeung Spanyol, Eropa cekcok deui. Jeung Amerika cekcok, besar-besaran cekcok lain, letik-letik cekcok di zaman Kanjeng Nabi can lahir. Maka manehanana ngayakeun kumpulan musyawarah dewan-dewan gereja sedunia disebut konsili. Ta eta konsili teh pertama didirikan pada tahun 325 Masehi. Can lahir Kanjeng Nabi
325 Masehi nah ieu diayakeun sidang gereja dewan gereja untuk mengadakan doktrin tentang agama Kristen diayakeun di mana eta teh diayakeunana diayakeunana adalah di Itali pertama eta teh disebut Konsili Nicea tahun 325 Masehi seorang uskup anu ngaranna Arius di Alexander asli namanya teh Alexander Mesir tapi nyada jadi uskup dunia tidinya nyana ngajelaskeun kejelasan tentang menjelaskan tentang Bible nu asli tentang Injil nu asli Barnabas nu asli cak nyana teh saudara-saudara sedunia bahwa Tuhan itu satu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jangan ribut kalian semua di dunia ini. Sebab aslinya dalam Injil Tuhan itu satu Allah. Isa bukan Tuhan. Tahnya nama bener tah hiji tah. Sidang dewan gereja sedunia manehanana memimpin membenarkan tentang Tuhan satu. Isa bukan Tuhan. Maryam bukan Tuhan. Itu nang gitu ngaranna Jibril Ruhul Kudus bukan Tuhan itu adalah pembawa wahyu eta teh bubar ribut deui wah unggal negara luar biasa lain ribut leutik-leutik eta teh manehanana eta lahir tahun 256 sampai 336 Masehi didirikan konsili tersebut 325 Masehi sakedeung teh di tahun eta keneh ngayakeun sidang besar-besaran deui ialah disebut Konstantin lantaran harita anu ingin menguasai dunia Raja Konstantin nah tidinya lah badehanana ngayakeun konsili kedua Konstantinopel mata terkenal etalah anu ngajelaskeun Tuhan tiga bahwa yang kemarin Arius menjelaskan Tuhan satu yang bernama Allah itu tidak bisa dipercaya tetap Tuhan itu satu Tuhan Bapa dua Tuhan Anak tiga Tuhan Ruhul Kudus tiga main sogok-sogokan dewan-dewan gereja disogok tek kos di zaman Golkar kamari ieu dewan-dewan teh disogok kamari ke zaman Soeharto kuari mah lain disogok deh diajul ayo disogok olam kadang-kadang raga kadang-kadang ayo diajul mapan anggeus kabeh sial cek dewan nu milu ngaji moal ngaji aing mah cenah minggu hareup mah mabur sia ka ditu hayang ka neraka ulah ngaji sia mabur ka ditu diajul sia ka ditu geura modar sia mun teu dibeulem sia moal aing mah cenah datang ka kiamat teh moal ngaji mabur teu butuh aing mah kanu teu ngadengekeun Al-Qur'an mabur sia ka ditu legleg ku sia duit sogokan ulah mere saya etik-etik acan ka aing kecuali gede teu hayang aing geus kitu mabur moal khusus salat aing dibere duit kuno kos kitu mah. Aduh, Masya Allah asana minggu hareup aya dewan nu moal ngaji kuari ge ngaji nanti di jero ieu di handapeun tanggal Ambon seserian nya teh bahasa Indonesia aduh Masya Allah tinggal kayaknya balik beta di mobil teh ngarobol jeung babaturanna pamit nyana guys minggu hareup mah yang moal ngaji ulah kitu coba babaturanna Kiai mah emang sok kitu teh hayang cenah aing greget ka Kiai aing digergetan ku sia ngeunah di akhirat teu berat aing mah moal sia sakitu bae daripada ke di akhirat minta tulung aing pan beuri weh teh kudu boso amat cenah Kiai kosna bakal bener bae boga kayakinan aing mah sok maca Quran bener aing mah sok atuh sok mah sekali-sekali di hareupeun sia sok ge di hareupeun Kiai mah jangan teu aing anggeus geus beres geus pokona sabodok dek ngaji henteu pokona sia aing mah teu hayang aing mah ngan kajian kuku mah datang ka imana moal bisa es nang bisa bebeja ka pamajikanna mah kunaon eureun bae
baru segitu aja udah berhenti. Cari kiai yang bisa akur dengan kita. Ayo geus ya teangan kiaina bangsana deui bangsa kiai Golkar kabeh. Ayo geus ngaji sia datang ka olab. Mal bener sia ngaji geus gitu mah. Yes. Nah, konsili kedua pada Juli tahun 381. Lamun tadi 325 di tahun eta kele cuman ieu mah di akhir Juli nah tahun 381 mengadakan deui konsili Konstantinopel. Nah, inilah anu nganyatakeun bahwa cekna Tuhan tiga disebut Trinitas. Nu ngamimitian Trinitas adalah Raja Konstantin. Nu eta kamari keur nganyatakeun Amerika ini adalah perang salib ketika Irak. Eta patung Konstantin teh ditaekeun deui ka luhur. Lantaran urang Cikupa mah teu nyaho ka itut bau. Teu nyahoan isi patung naon cenah deui ka luhurkeun. Nu nyaho kana sejarah ngeri jasa sial goblok. Berarti seakan-akan ieu Kristen naik kembali. Di sisi kenaikan patung Konstantin di Denmark anu melecehkan Kangjeng Nabi. Coba eta bertubi-tubi ke Islam. Bertubi-tubi ke Islam emang kumaha gitu. Ketika patung sakieu teh patung Raja Konstantin anu nganyatakeun pertama bahwa Tuhan itu tiga, ialah Trinitas naik ka luhur. Sanggeusna ditaekeun di Denmark pelecehan terhadap Kangjeng Nabi urang. Angges-anggesan geus. Saha nu hudang? Apakah hudang di Indonesia? Teu, sebab hanya sedikit yang tahu tentang sejarah. Di Mesir teu berdaya sebab geus dikaluhan. Hayu coba di Malaysia teu bisa kukumaha, sakitu dihebat-hebat ya sarua bae. Asia Tenggara tidak berdaya. Cuman satu yang mengibarkan bendera hanya Afghanistan, Taliban. Sekarang betul-betul perang Islam, perang agama. Ngomong Osama bin Laden, tangkap itu orang yang melecehkan Kangjeng Nabi Muhammad. Lawannya saya, turunkan Konstantin. Belum saatnya ditekan selama saya dan anak buah saya dan bangsa-bangsa Arab dan kaum-kaum muslimin ini belum mati, tidak boleh diturunkan. Kalau diturunkan akan saya bom kedua kali Amerika. Turun. Turun nyaho kan. Cakainya nonton TV sia neuleuh dari mana tuh. Umunya gara-gara ke TV biasa gegede. HPB diceuli dua. Tapi pentingnya sia tuh. Sieun Amerika. Osama nang tangan kos kitu turunkeun deui teh. Tangkap, orang tertangkap. Saya belum mati. Dan walaupun saya sudah mati, 1000 Osama akan tumbuh. Tenyahoan di Indonesia loba Osama. Di Malaysia ulah serius ya. Ya keur carita internasional. Masya Allah orang tenyahoan naon. Horeng peseturan kelas internasional luar biasa. Maka tidak ada ucapan orang Amerika kecuali tangkap Osama bin Laden. Di mana saja, bawa hidup atau mati, tangkap Osama. Tangan tega pagi muncul deh, turunkan, tangkap, turunkan, terus main seterus-terusan. Ternyata luar biasa. Sampai detik ini, wallahu a'lam Osama apa dibunuh, apa masih hidup. Ternyata kabar terakhir Osama ngomong deh. Wallahu alam geus teu kaarti nu mantak cek Gus Dur teh udah jangan suka ikut-ikutan Irak, Iran dan Afghanistan. Udah mikirin keluarga kamu aja, dagang. Kata Gus Dur, lain permainan urang cek Gus Dur teh mah. Lain deui permainan anak. Urang hanya nonton geus kebingungan ku ari. Nah kitulah keayaan Konstantin. Iyalah nu baheula mengadakan musyawarah konsili dewan-dewan gereja tahun 325 pertama, yang kedua tahun 381. Di ngaranan konsili Konstantin tah nu menyatakan ieu nu kuari diayakeun dina Al-Qur'an ketika Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang Isa Al-Masih
Nah kupur jelema nu ngomong kos gitu henteu ditujukeun ka Konstantina tapi ka seluruh umat Kristen di mana saja berada secara internasional. Allah nurunkeun wahyu melalui malaikat Jibril dibacakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuari kurang dibahas ala kadar pembahasan anak ieu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Tah lamun nyawa sejarah nu nganyatakeun innallaha salisu salasah Konstantin pada tahun 381 Kangjeng Nabi na can lahir. Ribut keneh bae unggal negara terutama Yerusalem. Lantaran Yerusalem teh deket Bethlehem, tempat kelahiran Isa Al-Masih. Cek urang Yerusalem teh teu kaharti aing mah pangeran aya 3. Gereja teh Dewan Gereja Yerusalem teh nentang terhadap keputusan Konstantin. Masa ya pangeran 3 ja pangeran mah hiji. Wah riweuh deui dunia teh Itali, Roma, Amerika, Australia termasuk di Eropa. Di urang mah ieu di urang encan kaambeuna naon saat eta mah masih kene cincoah-cincoah. Cepugu agama eta teh zaman harita mah di Indonesia teh can karuhan teh. Encan karuhan bahasa aya ge hiji ti Cina ka dieu tah ti Encek, Hindu, kelenteng-kelenteng laleutik mah. Eta teh zaman sakitu can aya naon di Indonesia mah can kukumaha. Encan kacarita. Nah mengadakan deui konsili Dewan Gereja anu katilu ngayalah konsili Itzulia di Italia deui bae September tahun 381 untuk merubah tentang keberadaan Trinitas tadi. Tapi tetap lantaran main sogok teu kuat maka diadakan deui konsili itu Pairul di Italia kene tahun 756 Masehi. Besebelah dia tak 700 Pak setelah lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir Masehina 600 sekian. Nah ieu mah geus tahun 796. Tah didinya rada-reda geus ulah dipermasalahkeun cek para raja-raja jeung dewan-dewan gereja. Paus menyatakan bahwa nanti kalau Muhammad dakwahnya besar-besaran tetap saja kita ini sepakat sedunia seluruh gereja Katolik baheula teh nu pertamana awas hati-hati tetap satu suara Trinitas Tuhan 3 Tuhan Bapa Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Maka dirubahlah dina Injil Bible nu asli teh tah Barnabas aya bahasa di Indonesia kan dengan bahasa kieu nya teh Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Akan tetapi hanya ada satu Tuhan. Tuhan dalam 3 oknum ternyata hanya satu, ialah Tuhan Allah. Nyana nyebutna kan Tuhan Allah, Tuhan Allah. Gitu teteh. Dengan demikian maka tebuslah dosa-dosa hamba, tebuslah dosa-dosa murid, tebuslah dengan tebusan-tebusan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Nyatakanlah Trinitas adalah salah satu dari pondasi dasar tempat tegaknya agama Kristen. Tailah doktrin anu diperkuat Trinitas hasil daripada Konstantin. Mantap jadi bak wari zina, judi, mabok, boga duit, ditebus dosa teh ka gereja. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Ada hamba dari Cikupa, tapi Cikupa juga perumahan bukan asli penduduk. Nah ini dia mohon dibebaskan dosa-dosanya dengan tebusan 1 M. Cak nu dijerotnya kurang, aduh tawar. Kuat naon jual beli dosa tolol aja. Nah iyalah Kristen teu kaharti kurang sasar mas sasar teu kaharti.
ku urang nu dibere hidayah teu kaharti aya nu teu dibere hidayah atuh kitu bae naudzubillah min zalik. Nah maka Al-Quds Yerusalem tahun 807 Masehi ngailah mempersamakan Trinitas sebab ketidakinginan Kangjeng Nabi dakwah anu meluas. Jadi Yerusalem Al-Quds ieu manehanana terpaksa menyamakan suara Tuhan adalah 3 Trinitas. Masya Allah, ini satu suara sadunia. Dipimpin oleh Paus terus, Paus 1, Paus 2. Nah, tahun gitu sabaraya 809 konsili Aix-les-Chapelle di Prancis untuk menyatakan tetap Trinitas harus diperkuat. Terakhir di Italia deui tahun 1099. Kamari tahun 1099 Kangjeng Nabi Gus dakwah luar biasa. Geus loba nu arasuk Islam deui. Nah di Indonesia geus mulai Islam lain mulai deui di Indonesia geus pohara jasa Islam dengan kitu wali-wali sanga mulai bergerak nyana ditugayakeun konsili dewan-dewan gereja sedunia deui menyatakan bahwa harus hati-hati konsep dan doktrin tentang Trinitas tidak boleh diganggu-gugat deui. Siapapun orang yang mengganggu-gugat Trinitas akan diadili bahkan dibunuh. Iyalah manehanana kekuatanana terus sama-sama dakwah. Kangjeng Nabi dengan para wali na dakwah, gereja dengan dewan gereja na terus dakwah, ngutus sampai ayeuna tahun 2000 sabaraha ayeuna? 2011 atau tahun 1432 tetap terus dakwah teh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Ngan kalah menang pernah di zaman kitu Raden Patah Jaya Islam kebobolan kedodoran Kristen teh jeung Yahudi tapi hanya sekejap mata henteu 100 tahun acan kemudian beralih deui di tangan Kristen sampai ayeuna tapi terus bae militan dakwah terus. Taliban mah moal eureun-eureun sebabnya nama dakwah menjadi seni hidup. Iran terus dipupuk supaya dakwah jihad eta adalah seni hidup termasuk di Irak kuari geus digoyang untuk didemokrasikan tetap baik seni hidup adalah jihad fisabilillah membunuh orang-orang Yahudi dan Kristen itu adalah seni hidup kami. Irak Iran kabelah itu Siprus terus kabelah dituna itu nu kuari nu jelas adalah Taliban moal eureun-eureunnya nama geus dititipkeun ka anakna titipkeun ka insuna di sekolah di berbagai kegiatan-kegiatan satu hidup itu adalah dakwah jihad titik geus eueuh naon-naon nya mah asal neuleu rambut pirang geus kakerta iya asal neuleu pirang bae percis ka Sorang Cikupa bae asal neuleu pirang nah, ini makanan saya ini Lampung nih iya Karim batur mah bisa kos kitu tah luar biasa istimewana ya boga ieu naon kadang-kadang gitu keyakinanana madak teureun terus we Amerika benci kelantaran hese ti baheula militan teh aya bae di Pakistan aya di India aya terus Timur Tengah aya sulit amat untuk mengembangkan asal berkembang berkembang kumbas maka diteroriskan. Dibuatlah perundang-undang lenyapkan teroris di setiap negara aiprak pasantren diteroriskeun coba endeu kumaha ieu entar ketika isu teroris datang ke Indonesia kasieunan Indonesia dialog dengan Menteri Agama bagaimana di Indonesia tentang teroris tidak ada di Indonesia tidak ada isuk-isuk muncul Gus Dur siapa bilang siapa bilang di Indonesia nggak ada teroris terbanyak di Indonesia tidak Gus Dur kurang kersieun ke Amerika besi dibom nyebutkan banyak pandit apa di darah tangan ku wartawan Gus bagaimana itu jawaban nggak salah ya tuh nggak salah
Kenapa emang? Siapa salah? Kalau sedikit-sedikit Amerika itu malah berani, kalau banyak nggak berani dia. Gus Dur iya atau kos gitu kan aja. Bila perlu udah jadi teroris semua dah. Lalagaan ke ternyata sieun Amerika nu ngomongna Gus Dur. Coba nu ngomongna urang Cikupa. Moal percaya. Panggilkan Gus Dur ka ditu ke Amerika dengan cara politik kunjungan ka ditu. Keberadaan Indonesia yang sesungguhnya dibejakeun ku Gus Dur, bagi dua, teroris dan bukan teroris. Berat sekali cenah Indonesia. Tadi Gus Dur kos kitu jasa. Atuh geus kos kitu bae Gus Dur mah ku cara Gus Dur bae sabodon, penting sieun Amerika. Harus diperhitungkan untuk membom Indonesia, harus diperhitungkan. Terorisnya udah luar biasa. Satu rumah kadang-kadang teroris semua. Sabodo lah urusan Gus Dur sama kayak itu. Jana kuring ngadengkeun geus seuri we beureun jana. Iya Karim, nah iyalah. Dina Al-Qur'an ieu ngabongkar ieu ta urang kudu nyawa sejarah heula. Tidinya teu eureun terus bae musyawarah Dewan Gereja Dunia selalu dan selalu. Nah, di samping geus pas Trinitas, tilukan permasalahanna. Satu, tentang ketuhanan, Trinitas geus diakui oleh seluruh Kristen, baik eta Katolik maupun Kristen maupun Protestan. Eta nggak jadi kitu ge baheula teh akibat dari perpecahan ribut besar-besaran. Mantap jadi bae tilu. Nah, geus kos kitu, nah iyalah tentang dakwah-dakwahna, pembangunan gereja. Nah eta teh konsili deui di Roma kuari selalu di Itali. Terlepas di antara dua bae, Yerusalem, Roma. Mantap Yahudi moal eureun-eureun itu aya Yerusalem di dinya teh geus dipatok. Mantap lamun urang bacaan Bukhari sarahna moal eureun perang mah ke perang besar-besaranana, perang dunia ketiga. Ia mengarah ke agama pembunuhan, anak ngebunuh bapak ngebunuh anak, pamajikan ngebunuh salaki ngebunuh pamajikan. Eta teu kaharti ku ari mah kok bisa kitu sih? Lantaran motifna kurang can kapanggih. Kakarak dibere sakieu doang ge heran di Libya kok rakyat jeung rakyat aneh ribut, heran teu kudu heran lamun geus paham mah. Naon sababna nu mantak teu kudu heran? Lantaran pemerintahanana sebagian dibeli ku Amerika, sebagian deui tetep ka itu Muammar Gaddafi. Rakyat dibagi dua, dibeli ku Amerika, pro Amerika dan pro Gaddafi. Di modalan tak nyeunlah kekuatan, peranglah rakyat jeung rakyat, antara pemerintah kadengena jeung rakyat, padahal bagi dua. Kahati kuarin atau di Indonesia ge lamun terus-terusan kuarin pemerintahanana geus pemerintahan Amerika, sedangkan rakyatna rakyat Al-Qur'anul Karim neuk teu perang kumaha, moal teh diganyang lurah, moal teh diganyang camat, moal teh diganyang bupati, kajen kumaha ge ribut tinggal ribut, bantuan pasti datang kan di Amerika ka urang, ka pemerintah. Polisi dipersenjatai, kemudian ABRI disenjatai, rakyat dibreder, karena kejerian pasti bae polisi ge nu kabrih anakna berbalik ku ari ka rakyat. Bagi dua pasti polisi pemerintahan, polisi rakyat, ABRI pemerintahan, ABRI rakyat, bagi dua perang rakyat jeung rakyat. Oh, hayu mantap pilih aing jadi presiden. Ngan ijazahna SD. Mual teh kitu kajen kumaha ge. Diimbah tembak. Perang ieu teh, perang saudara tah kos kitu kajen kumaha ge. Ieu teh uratna dina geus seperti eta. Lantaran rakyat berbicara Al-Qur'an, rakyat berbicara adil, rakyat berbicara jujur, sementara di tubuh pemerintah tidak ada keadilan dan tidak ada kejujuran. Ketika membahas Al-Qur'an hanya di musola, di majelis taklim dan di masjid, muludan rajaban. Ketika kembali dari ke MPR, ketika kembali ke RI 1, ke DPR, eueuh nanaonan Al-Qur'an teu ngadu kumaha. Teu ngadu kumaha, kiai tinggal kiai lu aya di DPR. Dia sama kiai rongkong sama kos itu mah. Rongkong. Mana hasilnya nu jadi DPR? Mana perda anu bener-bener Al-Qur'ani? Mana anu Al-Qur'ani, anu hadis? Nah ieu boro-boro eta, ieu bae demokrasi. Coba jalankeun nu sabener-benerna. HAM anu bener-bener menghargai harga manusia. Tapi ternyata henteu kan.
budak letik tembak-tembak baik ini tembak-tembak baik rakyat temenang menyat usaha teh waktu dikeluarkan di pabrik dikeluarkan baik kemana tempatnya lindungna coba kaum buruh hayo dia kemana yen kumpulan ku hari kaum buruh belum DPR di belum ngadu pemerintah jeung rakyat nah naik deh setik awas ya perhatikan naik deh setik tak Amerika balik terus kan baik iya mah keur carita bahasa-bahasa orang-orang anu sasar teh dijelaskeun dina Al-Qur'an rapi Al-Qur'an ngajelaskeun anak kumaha laqad kafarul ladzina qalu yakin kalufur jelema anu ngomongna teh innallaha salisu salasa sanyana Gusti Allah teh nomor katilu tina tilu pangeran salah sahijina adalah Gusti Allah lantaran pangeran teh aya tilu hiji adalah Tuhan Bapa dua Tuhan Anak Isa tilu Ruhul Kudus salah sahijina adalah Gusti Allah tah jelema anu ngomong kitu di mana saja berada kufur cek Al-Qur'an ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang kuari ku urang kadenge teh dijelaskeun saha eta nu ka situ ternyata diselidik Kristen tapi Al-Qur'an teu ngajelaskeun kieu laqad kafarul ladzina nasara atawa laqad kafaran nasara teu dijelaskeun kitu teu dijelaskeun teh supaya ulah ketersinggungan sebab nasara jelema nama balalener ngan ieu akidahna nu salah gereja baheula teh bener teh gereja teh mun kuari mah masjid nah jelema-jelemana teh baleler nu salahna akidahna geus ditabrak akidahna ucapanana nu timbul tina hate nu disalahkeun ku Al-Qur'an laqad kafaral ladzina qalu kufur jelema nu ngomong saha bae di mana bae nu ngomong innallaha salisu salasa bahwa Allah teh katiluna tilu hiji Gusti Allah wal akharani Isa wa ummuhu sahaya wa hum firqatun minan nasara Nusturiyah Ya'budiyah dijelaskan ku Gusti Allah hasil daripada konsili dewan-dewan gereja baik Roma, Italia maupun Yerusalem atau Perancis dijelaskan wa ma min ilahin illa teu aya pangeran anu asli mah illa ilahu wahid kecuali hiji pangeran mayakne nu nyieun langit bumi katut eusina nu nyieun sorga jeung neraka nu urang bakal dikasorgakeun bakal dikanarakakeun nu nurut ka nyanehanana ka Gusti Allah ka sorga nu teu nurut bakal dikanarakakeun dunya nangieun Allah akhirat nangieun Allah hiji pangeran mah illa ilahu wahid urang mah alhamdulillahirabbil alamin mobil tepati boga motor tepati boga tapi akidah orang asli bener jasa nu bakal nuntun orang ka surga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kajeun nyana memewahan kuari kajeun memewahan kuari pabrik nu itu nu incek pabrik nu itu Kristen pabrik nu itu nu Yahudi hege mobil nu mewah nu saha nu Kristen mewah nu Yahudi mewah nu Katolik dan lain sebagainya tah batur mau di mobil teh tararis miliaran mobil lagi Masya Allah sebab otomatis urang mah naik sepeda ge kempes naik motor ge can anggeus kreditan anu maling deui riweuh jasa Masya Allah riweuh teh tapi urang boga akidah di jero hate bahwa pangeran teh Gusti Allah kuari nyana memewahan ke di akhirat tanya ku urang kok apa no? Engkau yang dulu punya pabrik ya? Iya. Ono apa kok? Neraka. Itu bagian engkau. Emang lu kemana? Wow, sana. Kemana itu? Itu neraka juga. Ya lewat neraka. Sana sorga buat saya itu nanti. Kok bisa begitu sih? Lu kan dulu kerja di gua. Kerja di gua segala baru banyak sekarang udah bukan urusan kerja. Bukan urusan kerja. Dulu kan engkau nggak percaya Tuhan itu adalah Allah. Engkau makan Trinitas. Saya mah Tuhan itu Allah. Nih yang punya neraka dan sorga. Udah kok makan tuh neraka.
engke mah orang bisa gitu tah. Waduh kejem banget tuh karyawan gua katanya. Ayo geus udah naonan ge mah. Wow tinggal bos engke mah ngerebek bae di neraka lantaran pangeranna nyana salah trinitas pangeran anu bener mah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa illam yantahu amma yaquluna lama ilayya massanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Wallahu alamu bimoradihi wa illam yantahu lamun bae manehanana henteu eureun henteu kacegah teu nyetop ama yaquluna tina akidah nu kumanehna diucapkeun teh minat taslisit tina ming telu ka pangeran nucaknya teh Allah tasalisu salasah kahiji tilu katilu tilu hiji na adalah Gusti Allah nyana teu eureun kituna awas mun teu eureun boga akidah model kos kitu la yamassannal ladzina kafaru niscaya yakin bakal dikeunaan jelema nu kufur model kitu azabun alim siksa nu pohara nyeri nah bakal disiksa di dunia kadang-kadang disiksa nu jelas lah di akhirat di akhirat dibeuleuh jadi kerak neraka gehengnya nah jadi areng mata kuari orang tenang-tenang bae kajeun lah moal kebel ieu moal kebel urang nikmati bae hirup maningan bari ibadah sapeda bawa kempe sapeda butut motor butut heueuh masalah gedean hate tunggu si awak di akhirat batur naik mobil mewah ulah kabita si awak sanajan kabita ge sia maka kekuatan dengan sakikeuna engke bae ngahibur diri bae geus kitu bae urang capek naik sepeda eureun handapan tangkal kayu gede tapi ulah tanggal caringin nis jadinya awak tuh batur menu naik mobil nu niis di handapan tangkal pan sia mah tuh nikmati kanikmatan teh Allah beuh ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae besi aya buah ngaragag tenang hibur hate urang tapi lamun jelema ngaji basic na ieu pasantren kemudian ngaji terus diperdalam komo datang ke bener-bener makrifat ka Allah beuh dunia teh sampah urna naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang ka teh salat acan bahkan nipu segala rupa bahkan ka ditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paet sup apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah tapi lamun nu ibadah lah dunia isuk pagi ketoge ditinggalkeun eueuh nanaonna begitu datang malakal maut naon nih malakal maut nyabut nyawa gegeran pangan gegeran nu dipake kemelang jauhna naon melang sugan atuh naon teh teu boga naon pamajikan melang teh pamajikan hideung geus tenang sawa sakali malaikat ge tenang nyabut teh mah bukan tenang kanina nya cekeun geus gegeran kula mah atuh kabajikan ngenten teh tapi orang berebas cekeun lah tenang masyaallah kalem tah eta tapaeh nu ngeunaheun teh kos kitu nikmatnya seueuh kemelang naon sebab ruko teu melang ya teu gableng mobil teu gableng da atuh geus kemelang tapi lamun dah urang ngabangun segala rupa begitu datang ieu sa malakal maut rek naon atuh tugas kula keula malaikat mit lah atuh mit cekeun emang naon pake kemelang cenah geus ruko nu di Belaraja deket flyover di dinya tah cenah geus cek malaikat taon deui sawah nu di ditu di Kawidaran eresan beres eta mah jauh sawah dinya sawah mencong aduh Gusti Allah lo bakal melang cek malakal maut lo bakal melang ya ieu mah datang ka ajal atuh deuleu di lauhil mahfuz ajal misan teu mit sakedeung teu bisa hese tah
hese sakaratna geset cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui loba ka melang masyaallah rugi ka bina-bina rugi madak cek ulama nu geus kolot mah nu geus kolot nah geus ulah riweuh ku dunya geus bikanan ka anak kabeh tah nah ieu jang sia tah nu gede ya nya nu ka kolot nu ka hiji nu ka dua ka aya abah aing mah gaji bae ku sia atuh abah ulah riweuh sapira abah mah aki-aki jeung nini-nini geus ulah riweuh abah mah geus urusan dunia goreng mah kieu bae ku sia jalankeun ngan kauntunganna jang abah sakanakna ieu teh salah ngomong ih ya bener jasa abah mah penting mah abah mah meulikeun Avanza baheula jang naon tuh bae jang ka Karawang ieu abah kabalinger deui bae abah tah tenangkeun diri urang masyaallah awas cek Gusti Allah mun teu nyetop mun teu eureun manehanna tina mintelu ka Gusti Allah awas siksa bakal urang mah sakali deui muji syukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang ditetepkeun iman Islam anak urang ditetepkeun iman Islam incu urang sabeneraya turunan usang urang mudah-mudahan ditetepkeun iman Islamna amin ya rabbal afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim wallahu alamu bimoradi afala yatubuna anata maka henteu tarobat kitu eta jelema ka Gusti Allah wa yastaghfirunahu tegas minta pangampura tina omongan nu kumanehna dilontarkeun omongan innallaha salisu salasa ieu teh istifham afala apakah tapi istifhamna di dinya teh istifham taubeh ngahinakeun kok make teu tararobat padahal mah dibere kesempatan manehanana umur ku Gusti Allah dibere kekuatan jang berpikir padahal manyana nyarahoan dina Bible nu asli dina Barnabas anu asli dina Injil anu asli bahwa Tuhan eta pangeran eta ilahu wahid eta mah hanya penyelewengan dewan gereja menyelewengkeun bahwa pangeran teh trinitas teh eta teh apakah teu tararobat janya namanya Paulus teh nyahoeun keaslian Injil nu kuari nyahoeun keaslian Injil dewan gereja nu aya di urang ge nyahoeun nyana kana keaslian sebagian lamun nyana maca nu asli nyahoeun kana keaslianana buktina nu arasup Islam tina agama Kristen Matius teh kemudian Nastur teh kemudian Alexander teh nu arasup Islam di urang dia sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam nganyatakeun penyelewengan Injil oleh dewan gereja termasuk Bapak Sudomo nu baheula ngembangkeun gereja nyana tanda tangana tapi nyana asup Islam nyana nganyatakeun dewan gereja yang sesat menyelewengkan Injil yang asli Tuhan itu satu Allah subhanahu wa ta'ala Sudomo ya Allah ya Rabbi Masya Allah nah mantap ke make jeung pertanyaan eta teh taobat nah make jeung tatarobat henteu menta pangampura tina omonganna nyabut teh manta kunaon mun tobat ka Gusti Allah danyaho nya nama diberi di kesempatan Allah mah wallahu ghafur Allah mah maha hampura ka jelema nu tobat rahimun mahanya maha dedeh ka jelema nu tobat make jeung teu tararobat matak aya bae hiji-hijieun teh aya bae hiji-hijieun di Itali aya nu asup Islam aneh teu aleh hidayah nempel di mana bae iraha bae kumaha bae di Amerika teh saeutik nu asup Islam di Inggris teh saeutik anu asup komo di Belanda mah loba urang Indonesia Lampung loba eta di Belanda teh loba urang Lampung di ditu tata dina mah urang Lampung dagang cau ke Belanda ajunya na nyen sele di ditu teh dakwah loba urang Belanda sebab aya kesatuan Indonesia jeung Belanda sebab jaga 3 abad di urang tah mantap ketika aya urang Indonesia ke Belanda dihormat ku urang Belanda ditanya ku nyana ngomong ku ari ge kamu dari mana Indonesianya saya di Cikupa oh Cikupa iya hanya mah tuh encek tah mah aduh kesalahan Belanda tah
nyahuannya namun ngobrol aja orang Belanda mah nyahuan jasa. Oh Cikupa, iya dekat Pasir Gadung ya. Iya, kok tahu? Saya kan dulu di situ diem telaga di situ. Iya, ke sono ke Pasar Kemis. Oh di sana iya, itu kan ada danau di situ kan di Pasar Kemis. Nyahuan lah orang Belanda mah kos gitu teta. 300 tahun zaman Wilhelmina, masya Allah. Terus eta ayana jalan rodi teh kerja paksa teh Belanda. Eta ngebentang rel kereta api rangkas Belanda. Ieu jalan teh ka ditu tuh, jalan provinsi nang Belanda. Kuari urang menikmati puncak anu sakitu berliku-likuna kerja rodi Belanda. Garut tuh sakitu tebing nang Belanda. Masya Allah, di dieu teh lain ngalagan maju. Negara di mana dijajah maju. Begitu baralik Belanda ka itu dia si kurang Indonesia. Urang Belanda mah di dia nyeunan jalan, urang Indonesia mah ngajualan jalan. Pikir kotak sia. Ayo bupati tinggal bupati, gubernur tinggal gubernur, buktina kos kitu. Membentang jalan provinsi dari kitu naon anyar penarukan Belanda teh. Tol rel kereta api Surabaya, Yogyakarta, Rangkas Bitung, Belanda teh. Jalan cacing ka handap ka dieu Belanda. Balik Belanda ka ditu, jalan geus eueuh nanaonan. Eueuh, nu gede 5 meter leutikeun 4 meter. Nu 4 meter leutikeun deh 3 meter. 3 meter kabur geus kabeh pemboronganna. Ieu kumaha ieu rakyat ting ribut eueuh bertanggung jawab. Di parem-pareman peta desa teh, oh ulah aya jalan ka dieu mah jual. Ulah aya jalan cai ka dieu mah jual. Ulah aya naon-naon jual. Baheula Belanda nyeunan jalan ku ari urang. Sia anu ngomong apa tah? Masya Allah. Geus hese luar biasa. Tak aya kesatuan urang jeung Belanda mah. Hebat. Aya nu asup Islam kamari ieu teh keur zaman Abah teh urang Belanda muriangkan ker kawin di dia di Tangerang ya orang Belanda bala kawin jeung urang Tangerang kemudian merdeka baliknya ka itu anakan di tangka incu muriang teh cager-cager sanggeus teh cager-cager ngimpi kita dibawa ke Indonesia kitu bae impianana dibawa ke Indonesia dibawa ka dieu ke zaman almarhum aju kula dititah bawa coba ka ditu ja abah mah teu bisa cenah ka ditu ka mana wae ka Cianjur teh ka mana bawa nyana janji lamun cager cek nyana ieu deuk asup Islam. Atuh dibawa ku kula ka Cianjur ka ditu dak meunang saminggu ditu cager asup Islam lah di dieu. Beres asup Islam balik ka Belanda. Maot di Belanda hidayah. Masyaallah. Naon tadina nyana di dieu bergaul lah jeung ustad-ustad. Zaman baheula keur naon kitu ngaranna zaman revolusi, zaman ngajajah nya nambah bager di dina ngobrol jeung ustad ngobrol jeung santri ngobrol jeung pedagang nyana nu sok nyalametkeun ta urang Belanda eta mantak nyana bisa kawin di dieu sageus kawin anakan injuan asup Islam. Masya Allah eta ku ngobrol doang atuh komo ku babaturan asal kiyaina nu bener ulah kiai proposal. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul wallahu alam bimurad ayat Al Masih Kangjeng Nabi Isa bin Maryam illa rasul kecuali utusan Gusti Allah qad khalat min qablihi rusul nu geus kaliwat memeh Kangjeng Nabi Isa teh para rasul-rasul tiba heula teh geus loba rasul ti zaman Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Sulaiman, terus Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, memeh Kangjeng Nabi Isa geus loba rasul-rasul diangkat ku Gusti Allah. Ieu teu beda Kangjeng Nabi Isa ge adalah hanya rasul Allah. Lir teu beda jeung rasul-rasul nu baheula ulah dipangerankeun ja pangeran mah ilahu wa Kanjeng Nabi Isa ulah dipangerankeun Kanjeng Nabi Isa mah rasul. Nu mantak Kanjeng Nabi Isa bakal maot. Persis bahwa yamdi mislahum Al-Masih bakal berangkat maot maksudna yamdi teh mislahum seperti rasul-rasul nu baheula walaysa bilahin lain pangeran. Bahkan Kanjeng Nabi Isa teh nyana selalu wasiat ka umatna baheula
wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, wahai umat kaula. Beda kula jeung pangeran. Selalu wasiat kos kitu. Kula lain pangeran, hamba Allah ngan dibere keistimewaan mujizat ku Gusti Allah. Abroso bisa cager, akmaha bisa cager, bisa yuhi, bisa ngahirupkeun nu maot, bisa anu corob-corob diusap cager, nu lampang-lampang diusap cager, berbagai penyakit ku Kanjeng Nabi Isa asa ditoel bae cager. Ieu mah mukjizat cek Kanjeng Nabi Isa, sakumaha mukjizat para rasul baheula nyaritakeun Kanjeng Nabi Isa ge. Lain kula bae nu bisa ngahirupan teh. Kanjeng Nabi Musa ge bisa ngahirupkeun nu pekom. Kanjeng Nabi Musa mah eta tungked bisa jadi orai, pan tungked mah eueuh nyawaan cek Kanjeng Nabi Isa dakwah ieu ka umatna. Tungked mah sapira tungked kayu eueuh nyawaan. Kemudian ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah kunyana teh kitu dibacaan bismillahirrahmanirrahim jadi orai. Eta kapan ngahirupkeun nu paeh? Kula onam tata dina nu hirup manusia nu paeh dihirupkeun deui dipaehkeun deui tamah mukjizat kos kitu. Kula teh lain pangeran sababaraha kali kos kitu teh dina Injil nu asli jada dakwahna Kanjeng Nabi Isa. Ulah mangeranan ka kula hiji pangeran nu nyieun langit bumi termasuk nu nyieun kula Allah Subhanahu wa taala. Malah dek dibunuh kapan? Kanjeng Nabi Isa ngadakwah kos kitu teh dibunuh. Ya Allah, ya Rabbi. Mantak disalamatkan ku Gusti Allah. Tah kalahar kaluhur langit kaopat. Tamat. Kok bisa kos kitu? Jang neruskeun lalakon lantaran Kanjeng Nabi Isa kuari di pangeranan engke nyana turun. Di akhir zaman bakal turun, bakal kawin Kanjeng Nabi Isa. Memeh itu ge Isa geus kawin ti heula di kawidaran. Tah ieu Kanjeng Nabi Isa teh bakal turun. Nyana bakal dakwah deh, wahai umat Kristen, saya adalah Isa, saya adalah Nabi Isa. Salah, kamu itu menuhankan Trinitas. Salah, Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dakwah make syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke bakal dicaritakeun dina kitab Qurtubi. Biasa turun Kanjeng Nabi Isa, sanggeusna turun dakwah deui. Nyana teh ngabombardir tentang Trinitas jeung gereja-gereja. Iyalah Kanjeng Nabi Isa nyalah-nyalahkeun ka Kristen, ka Katolik, ka Protestan. Salah, Allah mah hiji, Allah Tuhan mah hiji, Allah. Nyana engke kawin biasa ngan teu boga anak. Teu boga anak. Jadi waktu diangkat ka luhur teh ya, teu kawin kan, encan kawin Kanjeng Nabi Isa. Engke turun nu mantak dikawinkeun ku Gusti Allah. Lantaran di sorga lamun teu kawin handap engke pangkatna handap. Ndak lamun nu kawin lur, komo nu opat mah. Waduh luhur biasa teh. Aduh, masyaallah. Ngan lamun teu ade lain ka sorga kana neraka heula. Ya Allah, ya Rabbi. Yamal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Wa ummuhu siddiqah. Biangna makna Kanjeng Nabi Isa eta adalah seorang manusia anu siddiqah, nu sangat bener jasa. Siddiqah wajan fi'ilun, fa'alun aw maf'ulun aw fa'ulun. Kadita aya wajan fi'ilun. Nah, ieu wajan fi'ilun adalah termasuk kana sigat mubalaghah. Siddiqun segat mubalaghah aweun bener jasa sehingga diangkat ku Gusti Allah jadi waliyatullah lain nabi eueuh awewe diangkat jadi nabi eueuh aya ge jadi waliyatullah mantak di dieu ge teu kieu wa ummuhu waliyatullah teu kitu wa ummuhu siddiqah. Biangna Kanjeng Nabi Isa adalah seorang wanita nu bener luar biasa siddiqah. Tak iya emak Kanjeng Nabi Isa adalah Siti Maryam lain nabi, hanya waliyatullah siddiqah gitu mana. Nah ini dinyatakan ka emak-emakna berarti lain pangeran, namanya pangeran boga emak. Urusan di pangeran-pangeran artinya biasa boga emak lahir. Lamun pangeran eta Kanjeng Nabi Isa atau mebe Kanjeng Nabi Isa pangeran saha? Atuh anu ngatur-ngatur mebe Kanjeng Nabi Isa teh saha? Aju pangeran, manya pangeran maot.
tah eta teh ulah di pangeran-pangeran sebab Kangjeng Nabi Isa mah boga emak ngaranna Siti Maryam jeung deui kana yakulani ta'am sahebat-hebatna Kangjeng Nabi Isa sahebat-hebatna emakna Siti Maryam tetep bae nyanda teh ngabogaan kabutuhan jang awak jang jasad yakni dahar kana yakulani ta'am berarti dahar anak dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginumna urusan dahar jeung nginum teh dimasalahkeun ieu kinayah ye lamun urang geus ngaji bilagah bakal nyaho kana fan kinayah teh kieu kinayah mah ye kinayah mah labdun utliqa wa urida lazimu mana ngaranna kinayah eta kos kitu dina ilmu bilagah teh tah nah kinayah mah kos kieu Zaidun kasirur rimat ki Zaid loba lebuna eta teh lain nu dimaksud loba lebuna jangan naon lebu maksudna kumaha di mana loba lebuna loba meuleum suluhna di mana loba meuleum suluhna loba nu dipasakna di mana loba nu dipasakna loba nu daharna di mana loba nu ngadaharna loba tamuna di mana loba tamuna loba ngajamuna di mana loba ngajamuna barahan geus ngabahasakeun Zaidun ulki Zaid loba lebuna barahan matak lamun teu ngaji mah moal datang sia moal Zaidun tawilun nijad ki Zaid panjang sarangka bedogna eta teh teh dimaksud bedog mah deuk naon diomong-omong ana panjang bedogna panjang sarangkana ana panjang sarangkana berarti noled mun dipakena ana noled berarti nu mawana jangkung berarti gabejakeun panjang sarangka bedogna jangkung jelemana sebab anu pendek mah teu ngasar kinayah teh kos kitu tah kinayah teh kos kitu tah mantap lamun ngobrol jeung kiai kudu cingceung ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna kinayah kos tidak pikir mah kos kieu aya wewe ngobrol bae sanggeus ngobrol tas ditinggalkeun ku salakina ngomong urang teh neng sing ade ulah ka mana-mana emang kunaon kitu loba nu hayangeun ulah mah mana-mana loba nu hayangeun eta kinayah loba nu hayangeun aya nu hayangeun sahasin hayangeunan engke bae lah kumaha geus idah bae sahasin sebenarnya engke bae kumaha geus idah bae ta eta teh aya nu hayangeun teh ulah newak nu eueuh eta bae tanyana tah eta karana kiraya kos kitu teh eta masyaallah osok orang ya osok ngomong eta mah deuk di kamar geus baju deuk dipinjem lah jauh-jauh eta kinayah kene sarua kan ulah dipinjem lah jauh-jauh amat atuh geus bae kanyana bae pinjeunna sarua aja gitu iya ge kinayah kana yakulani ta'am aya Kangjeng Nabi Isa jeung mana teh sok ngadahar lain nu dimaksud ngadahar urusan ngadahar mah tah mah masalah tapi di mana-mana dahar pasti nginum di mana-mana nginum jeung dahar berarti manehna ngising jadi nu dimaksud mah ngising sia ulah mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa sebab mun mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa nya sok ngising mah pangeran ngising panjore coba lamun ditanyakeun duh Pak assalamualaikum salam pangeran aya teu aya kamar nuju eta otak di mana Kristen banyakeun Kangjeng Nabi Isa mah ngising biasa ngising kieu menyaya pangeran ngising kieu panjore jasa otak pasangkeun bejakeun ka Kristen Kangjeng Nabi Isa mah lain pangeran sebabnya nama sok ngising sok kieu lamun ngising ki atuh boro-boro pangeran atuh urang boga bebenekeun ngising bege teh ngadeuketan urang bogoh jasa ka sarwiti urang Cikupa urang datang ka imana waalaikumsalam iwit aya keur naon keur sial embung urang ngadeuh teruskeun heula teruskeun kayak geus rapi kana ka dieu atuh embung urang sakitu urang bogohna ge titah ngabarengan ngising teu hayang pangeran ieu mah ngising waduh atuh jore jasa Demendak aya di zaman bae zaman Kang di zaman Kangjeng Nabi Musa. Eta teh pendatang iblis datang ka kiai. Legom salah. Saya waun teu ka kula. Wow iblis kan. Heuh bener. Kiai ka iblis jauh. Apal ka iblis teh apal. Kula mendek ngabejaan we eta Firaun kan ngaku pangeran. Heeh. Eta teh jana ngaku pangeran teh aya kula di jerona mun eueuh kula mah mun eueuh kula nyana ge henteu ngaku pangeran. Henteu ngaku pangeran nyana ge mun eueuh kula mah. Bener tah? Bener. Jeung blon eta pangeran nyana ku ngaku pangeran. Atuh aya kula di jerona. Jadi sok ngaku pangeran teh di jiwanya ada kula.
cek kiai teh tuh sia teh atuh kula papagawe namun kos kitu cak iblis teh cak iblis ya hayang nyaho ka oploan pangeran Firaun yuk urang ka ditu yuk ka ditu datang nyaho oplo aja sih cenah oplo datang ka ditu tuh Assalamualaikum salam di mana pangeran itu cenah keur di kamar mandi diketrok-ketrok tak kamar mandi teh diketrok-ketrok ku iblis jeung kiai teh trok pangeran saya tak cak iblis teh banyak pangeran nanyakeun saha eta oplokan atuh pangeran ieu nyaho cek kitu teh heuh bener cak kiai teh makana tapi lamun kura aya tadi jero nyana bakal nyaho kula coba cak kiai teh asup tah si iblis ka dinya trek asup terus ditambah ku kiai teh sakade ketrok eta ketrok trok aing nyaho nu di luareun eta nu sisi jalan teh kan datang sia boga maksud anu kan jauh cak kiai teh oh pangeran kan aing kiai mah nyahoeun iblis ya ulah sok iblis kan kamu teman saya di mana dulu waktu di Partai Golkar kan sama-sama masalah iblisnya kos gitu tadi batak ngetrok lawak cak eta pangeran teh saha gara-gara kula nyana nyebutkeun saha nya pangeran saha eta jaheunya makana da ieu teh ya kulani ta'am cek ahli bilagah mah geus kateropong dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginum lah masih bagus kene dahar nginum mah pan muntas dahar tas nginum paling kekuatan sampai 2 poe pannya ngising nya pangeran ngising. Nah, matak lain pangeran bejakeun ka umat Kristen cak Gusti Allah lain pangeran mah ilahu hiji Isa lain pangeran sebab boga emak wa ummuhu siddiqah mbaknya aya mimitina pangeran dilahirkeun berarti kakarak aya mimitina pangeran mah awalun bilabtida wa akhirun bilantiha la yusofu ilaihil sinun wala tuhinuhu dan lain sebagainya nah eta pangeran awalum bilabtida wa akhirun bilantiha mimiti awal mimitina akhir tungtungna eta pangeran ai Kangjeng Nabi Isa apa dilahirkeun ku mana banyak pangeran kakarak lahir da eta teh bagus bejakeun ke Kristen jeung deui banyak pangeran dahar ana dahar ngising berarti jore amat Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat Unzur tingali ku ayeun Muhammad heran amat kumaha kaula nu agung ngajelaskeun ka para Kristen ka para kafirin kana ayat-ayat menuduhkeun kana sipating tunggal kaula sumanzur anna yufakun tuluy ku anjeun tingali Muhammad kumaha dipengkolkeunana eta para Kristen anil haqi tina hak makiamil burhan bari aya dalil dina kitab Injil teh geus ngajelaskeun bahwa pangeran teh hiji nyana nyahoeun tapi kapan dipengkolkeun ku kaula hakikatna mah berarti meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah riweuh urang mah sakadar dakwah daekeun jeung henteu daekeunna Allah mata kula mah sabodo teuing bae daek bae daekeun nang Allah lain nang kabehan lain bapak-bapak ibu lain nang Allah ngajelaskeun nu sabenerna daek bae ku Allah didaekeun teu daek bae ku Allah diterima daek bae berarti dibere sinar ilahi ku Gusti Allah teu daek marah berarti ditutup dihijab ku Gusti Allah tinggal sakitu bae sabodo teuing tah ieu teh nang Gusti Allah hakikatna mah nah ieu kumaha ngajelaskeun kana ayat padahal mah geus jelas jasa sifat wahdaniyat Gusti Allah Allah teh hiji nu tadi jelaskeun ilah wahid make mangeranan ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa make mangeranan ka Ruhul Kudus bahkan Siti Maryam teh di bunda-bunda Maria dek nanaona lantaran nyana teh kapan ngalahirkeun manya aya pangeran ngalahirkeun Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun manya aya pangeran dilahirkeun bahkan yakulani toam eta kurang kumaha dalil manya pangeran ngising panggeus dijelaseun bari dina Injil geus dijelaseun hiji pangeran mah nu matak taajub ya heran amat penjelasan Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabeneran Allah
karena kesalahan ucapan-ucapan Kristen tapi toh terus bae datang ka kuari. Heran amat geninganan jelema-jelema teh ketika diberi aturan-aturan nu bener teh daek balalener. Heran amat jelema teh bahkan loba anu teu bener teu kudu heran eta teh hakikat nama meunang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal urang mah bersyukur, urang mah alhamdulillahirabbil alamin, tinggal urang terus bersyukur. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dinil islam min dari dunya ila daril akhirah. Wallahu a'lam. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat dari Nabi dugi kapoe moal ayat dari Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar